Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barasuna di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mang nananagon dina pidangan dongeng Sunan parantos maneh. Nyanak hiji jejer cariyos siluman oray bagian anu ka-18. Hancagarapan dongeng anu katuna waktos dinten kamari tutugikeun ka si Cuming sareng Somad nuju area di bumina Aki kuncir nyambaraya nuju narongton pencaksilat sareng jaipongan tutugikeun kadinya. Barasunda di mana wae ayana kitun-kitun nama kanggo sadayana wae anu mika cinta mika resep kana dongeng Sunda timang ieu. Mudah-mudahan ieu cariyos sing janten panglipur kanggo kalbu pangbarah kana manah. Barasunda di mana wae ayana. Mangan ngaturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, sinareng komen dina channel mang ieu. Oge kana pangrojongna ti sadayana tebih pun kitu deui nu caketna bilih wae nu kasebetna menuju alit kasebat asma saparantos dewasa kasiniran lakoning perlampahan ku ieu cariyos samangnyongkeun diapunten kumargi ieu mamung saukur karangan hungkul. Sumangga baraya supados teu nyangkolong teuing kana waktos padaran cariyos siluman oray bagian ka-18 kumang sajadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Kaayaan di lembur Cikeruh wanci beuki dieu beuki maju kaburit. Tungtungna hareg tatabeuhan keur saelaanan mah dieureunkeun heula sabab sakedeung deui oge wanci teh gesek maju kaburit. Kabeh personil areureun etang-etang rareuh heula cenah. Anu ngadon baralik heula wae ka imahna aya atuh nu caricing di dinya oge teu kurang bae ngaropi jeung uplak ngawarangkong nungguan wanci datangna Isa. Anu kadituna mah eta kagiatan latihan teh rek dituluykeun deui. Rengse Isa brung tatabeuhan kenang penca mimiti dituluykeun deui ku demonstrasi barudak jeung kolot. Timiti tangan kosong tug nepikeun ka maen pakarang anu geus disadariakeun dirinya sabangsaning bedog rante peso palati siku-siku trisula jeung sajabana ti eta. Atuh kaayaan teh beuki tambah rame ku suara pakarang nu sing balentrang jeung sora tina tatabeuhan kenang penca anu mangprang oge gelikna tina tarompet nepi kauhan sing saleor kadengena ka mana-mana nepi kadenge ka lamur anu rada jauh oge. Malah mah lamur anu teu pati jarauh mah jarakna ti dinya kabeh wargana narungtutan daratang ka tempatna Aki kuncir. Atuh tempatna Aki kuncir jadi pada ngadeudeuh kuno anu ti mana-timana ti kidulna ti kalerna ti kulon lan wetanna kabeh daratang ka tempatna Aki kuncir hayang nenyo kana tataraweuhanana nu keur digelar ku Aki kuncir jeung pada baturna. Anu lalajo mimitina mah kan syukur lalajo tapi ari ku kadienakeun mah kusabab marena oge sarua hayang milu pakaulan tungtungna mah teu saeutik ti nu lalajo utamana anu barisa kana penca marenta ibing ka tukang kenang jeung nyalawer heula kituna teh geus kitu tuluy ngarengkenek di pakalangan. Aki kuncir nenyok kitu teh ngarasa bungah sabab ceuk pikirna manehna jeung anak didikna geus bisa ngahibur ka wargana nu deukeut pon kitu deui ti nu jarauhna. Sabab keur kaayaan di zaman harita mah memang kacida hesena hayang manggihna hiburan teh komo kangarna di pasisian mah langka pisan ayana hiburan
Telilah reg tatabuhan kenang penca dieureunkeun heula. Tuluy dilanjut ku jaipongan. Lagu bubuka dimitian ku daun pulus. Atuh ker nu lalajo meni sarurak euyak-euyahan. Nenyo parawan oja nu keur ngaribing. Bare jeung karitekeun wujurna. Si cuming manehna geus teu loba deui ngomong. Tuluy maju ka hareup kanu keur ngaribing. Geus kitu ngengklak nuturkeun kana ketukanana kenang. Mitislikna ngungked-ngungked we bujurna. Atuh ker nu lalajo keprok ngareprokan ka si cuming. Somad mah manehna bati nyarengeh we nenyo kalakuan si cuming kitu teh. Hayo kujang, si laeng ge kade to ngibing. Lain cicing wae. Meh genah geura awak teh ari diigakeun mah. Cek Aki Kuncir nyarita ka Somad. Mohon hatur nuhun Ki. Nanging teu aya katiasa abdi mah dina ngibing teh Ki. Tiasa nang saukur ningali unggul. Teh moal Somad. Kitu nya jalu. Oh nya teu nanaon atuh ari teu bisa mah. Cek Aki Kuncir. Bari nenyo kanu keur ngarigel. Cag urang tunda heula Somad jeung si cuming nu keur araya di tempatna Ki Kuncir baraya. Ayeuna urang nyaritakeun deui anu geus rada lila katunda. Nyatana Ki Daroji, Ahmadi jeung para centengna nu araya di lembur Cihaur. Dina peuting anu sarua kira wanci sareureuk budak. Ki Daroji jeung anu sejena harita katenyo keur dariuk dina korsi anu area di tepas hareup imahna. Nyawa rangkung marejeng sing pelenyun udud kituna teh. Teulilah kok kadenge suara si Bodil. Salah saurang centengna Ki Daroji teh nyarita ka Ahmadi. Den, kadengena ku kuring mah siga aya nu ku tatabuhan di kalereun lembur urang teh. Nah di mananya? Cek si Bodil. Bodil, ku dewek ke sarua kadenge euy. Tapi ari kadengena mah eta tatabuhan teh siga nu deukeut, teu pati jauh teuing ti urang. Eta we dengekeun ku si laing. Suara bangplakna oge kenang. Meni atrap pisan kadengena ka dieu. Tapi can ngadenge beja deui. Yen dina peuting ayeuna teh rek aya hiburan. Jeung can nya tukang syuk we pang-pangna mah kita tadi oge. Sabab ari maranehna mah sok leuwih apal kapanan. Lamun rek aya hiburan di mamana teh Bodil. Teh mah Ahmadi. Nyari ku kituna mah. An sigana wae teu ngalewat ka dieu mun eta tukang syuk mah teh Den. Sabab hiburanna oge ayana di tebih kaler nu tangtuna moal ngalewat ka dieu atuh. Cek si Bodil. Bodil, bisa jadi kitu euy. Ngan ari kumaha ayeuna? Nah ditanya wae ku urang ka ditu. Cek Ahmadi manik nanya ka si Bodil. Nya ari eta mah kumaha Den kuring mah? Rek diteang wae ka ditu hayu. Atuh henteu wae nya teu nanaon Den. Teh mah si Bodil. Ki Gahar, kumaha lamun urang teh nya we sakedeung mah ka ditu Ki? Saanu nyaho eta hiburan teh bener ayana? Cek Ahmadi bari ngararet ka Ki Gahar. Nya ari keur kuring mah hayu Den. Bisi rek ditempuh heula mah ka ditu. Teh mah Ki Gahar. Kumaha Pak? Lamun kuring rek nempuh heula ka ditu jeung Ki Gahar oge si Bodil. Nah, teu nanaon? Cek Ahmadi nanya kanu jadi bapana. Nyatana Ki Daroji. Oh nya petek teuing ari keur bapa mah Ahmadi. Pan kade kudu sing hati-hati sia teh. Sabab lain kunaon kapanan maneh ge nyawa sorangan. Lamun urang teh ayeuna ngebogaan musuh. Isi we eta jalma teh nu teuing ka maneh. Tuluy ngadodoho. Matak si laingna kudu sing hati-hati Ahmadi. Ulah rek gagabah hari naon teh. Teh mah Ki Daroji. Nya Pak,
tang teu kuring bakal hati-hati jeung teu kudu hariwang sababna da dibaturan kapanan ku Ki Kahar jeung si Bodil, ceuk Ahmadi. Oh anu kade montong sok puting-puting teuing mantogna. Da boplen ku naon. Bisa naon we kolot manu jalana. Ceuk Ki Daroji. Bari jeung teu oleh mere pepeujeuh ka anakna. Sabab da kangaran kolot mah ka anak. Tetep we boga rasa kahariwang jeung kamela. Kan sakapeung budak nu sok salah tarima ka kolot. Jarkeun teh loba ngatur jeung ikut campur kana urusan anak. Bajeng anger lamun geus dina aya naon-naon mah ka anak. Kolot deui geuningan nu katempuhan mah. Nya Pak, kuring ge moal rek peuting teuing atuh. Hayu Ki Kahar, Bodil, urang arenit eta mah euy. Ceuk Ahmadi bari ngareret kana duaan. Nya, ayo atuh Den. Tema Ki Kahar bari cangkat tina diukna. Pon kitu deui si Bodil. Sarua mana oge. Geus kitu anu tiluan tuluy arenit ti dinya. Lempang murungetan reka jugjug ka tempatna nu keur tatabeuhan. Bari jeung sajajalan teh kadedengekeun kana suara kenang anu keur ngemprang di kalereun eta lemur. Sanggeus mangih jalan anu mengkol katebeh kaler. Leok Ahmadi jeung Ki Kahar oge si Bodil marengkol ka kenca. Leumpang nu jero lemur anu parowek jeung harieum. Sabab can aya listrik di zaman harita mah. Dipiri ku hiliwirna angin leutik nu narebak kana pucuk-pucuk dangdaunan. Di kendangan ku ingkikna sura jangkrik kadenge di sapaparatna jalan. Sajeroning leumpang teh kadenge Ahmadi nyarita ka si Bodil. Bodil, sigana mah beh tonggoh tatabeuhan teh euy. Di lemur Cikeruh kawasna wae tah. Ceuk Ahmadi. Nya sigana mah Den, di lemur Cikeruh. Sabab beuki dieu teh beuki deukeut wae geuningan sorana. Tema si Bodil. Anu tiluan tuluy laleumpang nurunan jalan anu rada mudun. Geus kitu mangih deui tanyakan anu lumayan rada netek. Sabab lamun nyokotna ti jalan anu eta mah lemur Cikeruh teh ayana dina saluhureun pasir. Di parinuhan ku kebon awi. Beuki lila anu tiluan beuki deukeut wae ka tempatna Ki Kuncir. Antukna gog anjog kaburuan hareup imahna Ki Kuncir. Ku Ahmadi di dinya keneh geus katenya geus loba jalma nu ngaradon lalajo. Kolot budak awe laki teu sidikna ngaliwut di buruan hareup imahna Ki Kuncir. Renghap Ahmadi narik napas jerona heula. Teu dilapok kadenge nyarita ka si Bodil. Di dieu geuningan tatabuhanna teh Bodil. Tapi katanya nah ku dewek mah sika nu keur latihan euy. Sabab nu ngarigelna oge teu didarang dahanan geuningan. Sing horeng di dieu tempatna si Aki anu sok ditabuh ku nu boga karyaan teh. Ceuk Ahmadi bari nenyo ka Aki Kuncir nu keur diuk dina palupuh. Nya di dieu geuningan lemurna si Aki teh Den. Kuring karek apal. Tapi sanajan nya ge keur latihan. Teu naon atuh rek digelan mah. Tu batur ge loba geuningan. Nu keur ngarigel bari nyalawer Den. Ceuk si Bodil. Loba geuning batur ge Bodil. Dewek kerek nilu ngebing ari karek sageprak dua gebrakan wae mah. Eta sing sireun teuing we ye ana cokor. Temal Ahmadi bajang nyerenge. Nya sok we Den. Isi rek ngigel mah. Dar ka ditu. Ka tengah atuh ulah di dieu wae aya ngigel mah. Mun kuring di dieu jeung Ki Kahar mane nyokeun. Kan bekelan heula we atuh yu ududna. Betu digembrong kurungit ge Den. Ceuk si Bodil. Aya
balikan ku sileng sorangan model jeung keur Ki Gahar tah sabungkus ewangnya. Tema Ahmadi bari mikeun duit logaman ka si Bodil. Geus kitu Ahmadi manehna mah maju ka hareup tuluy milungi gelan kanu keur jaraipongan. Ari Soman jeung si Cuming nu harita keur dariuk dina palupu. Barang nenyo Ahmadi nu maju ka hareup bari ngiklan kanu keur jaraipongan. Anu duaan ge caruringa. Sabab asa apal cenah nenyo ka Ahmadi teh nu keur ngigel di hareup. Pok si Cuming kadenge nyarita ka Soman. Mat, teh nyoto kuy laing jalma anu bieu karek asup ka pakalangan. Nu ayeuna keur ngigel. Asa kongsi nenyo wing mah. Tapi di mananya? Boh deui euy. Cikna hari laing inget keneh teh ka eta jalma mat. Cik si Cuming bari ngareret ka Soman. Keur sila beh katuhun manehna. Nya Ming, kuring asa kungsi nenyo ka eta jalma teh. Lamun teu salah mah anu baheula kungsi tarung di kebon awi teh. Anu masa keur aya tatabuhan di lembur Cikeong di imahna Abah Nun. Harita geuningan basa urang rek balik ka lemur. Eta jalma teh keur tarung kapanan di kebon awi Ming. Tema Soman. Nah, nya weng karek inget deui ayeuna mah man. Lamun eta jalma teh anu teh heula tarung di kebon awi teh nya. Anu basa harita urang balik nanti pegat ku orang Siluman teh lain. Cek si Cuming. Nya Ming. Basa urang dipegat ku Mega Kancana. Anu harita mah jirimna ka teh nyona ku urang doaan teh oray. Tema Soman. Benar. Eta jelemana. Da urang mana hari manehna teh nya. Bet aya di dieu. Siga mah teh jauh ti dieu umurna lemurna. Cek si Cuming. Nya siga mah masih sawongkon keneh jeung urang Ming. Banting di mana lemurna mah. Tema Soman. Bari mencong ka Ahmadi keur anteng ngigel bari nyawer. Kayaan harita di lembur Cikereuh wanci beuki dieu beuki maju ka peuting. Hawa disabudeurna geus karasa tiris. Keur mah ayana di tengah. Keur mah ayana di tempat anu dikurilingan ku tangkal awi. Jadi karasa pisan lamun peuting mah tirisna teh. Kira wanci pukul 10:30 peuting. Tatabuhan geus rengsek. Jalma nu kaparengan lalajo dina peuting harita. Mimiti marulang deui ka imah jeung lemurna sewang-sewangan. Malah Ahmadi oge jeung Ki Gahar. Pon kitu deui si Bodil. Sing laleos ti dinya rek adon marulang deui ka lemur Cihaur. Iwal ti Somad we jeung si Cuming. Teu tuluy baralik teh. Sabab bari maranehna mah milu meresan heula paparabotan. Urut nabeuh anu disarimpenan deui kana tempatna. Kocapkeun ayeuna Ahmadi, Ki Gahar jeung si Bodil baraya harita keur laleumpang di jalan satapak. Jalan anu urut tadi dilewatan ku maranehna. Di tempat anu teu pati jauh ti dinya. Di hareupeun jalan nu rek disorang ku Ahmadi jeung anu duaan. Katenyo aya sabaraha urang jalma nu keur dariuk dina sanapeun tangkal kai. Tayuna wae eta jalma teh keur ngadonor heula murna. Geus lalu mampah anu lumayan jauh. Sing horeng eta jalma nu keur area di dinya teh Ki Rowi jeung pada baturna. Anu dina peuting harita karek narepi ka eta tempat. Nu maksud jeung tujuanna eueuh deui. Tintang cirek ngajugjug ka lemur Cihaur. Rek ngacorag ka imahna Ki Daroji. Rek ngayakeun balitungan ka Ki Daroji jeung pada baturna. Harita Ki Rowi jeung anu sejena ngahaja reureun heula di dinya. Rek tareuruh bari jeung lalatur siasat. Teu ti harita pok kadenge surasi jalak anu nyarita ka Ki Rowi.
Irwi nah penting aja nanti kurang rek dari heula wae atau rek tulung aja udah ke lemur musuh cek si Jalak mending jadi heula we Jalak geus deket lain lamun teu mah nya Kirbi memang sepati jauh teh ngari teu mah cek si Jalak hanya geus we ari kitu mah penting ayeuna urang di dari heula Jalak etang ngumpulkeun tanaga euy tah isuk keneh kajian urang corak ka kokobrokna Jalak ayeuna mah dawek nogeh hayang reureuh heula di dieu temal Kirawi nya kitu hade atuh Kirawi ceuk si Jalak bari mencrong katonggoheun eta jalan barang keur antang dariuk dina saluhureun jukut antang rentang ti kaanggangan tebeh tonggoheun eta tempat ku si Jalak nu harita keur kaparangan nenyo kalebah dinya katenyo ya 3 urang jalma nu keur leumpang muru kadinyakeun atuh si Jalak meni curinghak barang nenyo kitu teh pok manehna nyarita ka si Kadet nu keur diuk tebeh katuhun manehna Kadet tuh tenyo ku si laing euy si gaya jalma nu keur leumpang ngadiekeun nah saha kira-kira nya ceuk si Jalak bari curugna nunjuk ka jalma nu keur leumpang kadinya tapi teuing saha nya Jalak ari kana tangtunganan mah dawek teh apa leuy moal kitu lamun musuh-musuh urang mah Jalak temal si Kadet bari mayana oge nenyo panu tiluan Kadet sikana wae eta jalma nu tiluan teh musuh urang unggul we Kirawi ari musuh urang aya musuh urang geuningan nu keur laleumpang ngadiekeun ki lamun geus kieu nah kudu di kumaha ceuk si Jalak bari nanya ka Kirawi nah make jang kudu kumaha deui sia teh Jalak jang kalak we atuh sakalian sok sing ngarepan heula ku si laing jeung anu sejena dewek rek nenyokeun heula ti dieu temal Kirawi nya Kirawi kadidak keur taki-taki euy ieu jalma nu keur laleumpang ka dieu teh urang pegat ku urang kabeneran atuh ari kieu mah maranehna ayeuna ngaliwat ka dieu jadi teu kudu hese-hese pikeun urang datang ka lemurna ngan kade ulah nepikeun ka aya nu leupas urang ge euy ceuk si Jalak bari taki-taki kituna teh tuluy singkul liwat kana satukang entang kalakai ari anu tiluan nyatana Ahmadi jeung baturna nu duaan leumpangna teh beuki lila beuki darkeut wae ka si Jalak jeung pada baladna nu keur nyarumput dina satukang entang kalakai barangan kari sabaraha lengkah deui ka si Jalak jeung pada baladna nu keur nyarumput dina tangkalakai cileng jalaneun anu tiluan dihadang ku si Jalak jeung pada baturna atuh kereg anu tiluan ngaraneg ngarereunkeun heula lengkahna tuluy mencrong ka hareup ka jalma-jalma nu keur ngahalangan kana jalaneun maranehna Bok Ahmadi kadengan nyarita ka Ki Gahar cilaka yeuh loba jalma geuningan nu ngahalangan kana jalaneun urang ki nah sanya ceuk Ahmadi bari ngaret ka Ki Gahar anu aya di katuhun manehna keun we tenang Raden urang tanya ku Mamang nah saha eta jalma teh cenah dicilah nah ari aranjeun teh saha jeung boga urusan naon maka jeung ngahalangan kana jalaneun kuring segala rupa nah anjeun teh begal ceuk Ki Gahar nanya ka si Jalak jeung pada baladna pira ku sia teh make jeung poho deui ka dewek papan dewek tu heula kungsi tarung jeung aranjeun teh nah poho ieu atawa ngahaja wae mapohokeun maneh sia arah teh dibinasa ku dewek muranya
Cek si Jalak. Oh, jadi anjeun teh jalma nu kungsi tarung jeung dewek teh. Ari kitu narik naon ayeuna? Narik nuluykeun di tarung. Meunang geus 3 kali jeung ayeuna tarung teh. Tapi kabar sambung kieu ieu tarung. Cek Ki Gahar. Nah, bebas teuing sia tuh. Tarung mah. Ajanek tapi ka 100 kali oge. Moal anu nyaram sia. Manggeus, mantong loba bacot ayeuna mah. Kaparengan si Laing tiluan. Ayeuna pangi jeung dewek dieu. Jadi teu kudu capek-capek dewek. Ngacorag ka lamur si Laing. Ayo, utang pati bayar pati. Utang nyawa bayar nyawa sia. Urang tuntaskeun. Penting ayeuna keneh ieu urusan urang teh. Nasaha nu leuwih unggul? Dewek atawa si Laing? Ceuk si Jalak. Harinya mah kitu. Kahayang nanyeun. Ku dewek mah burung di mau arek dipangejatkeun atuh. Disirek tarung deui mah. Sor. Montong arek hiji-hiji sia. Maju we kabeh sakalian. Tema Ki Gahar. Bangun anu teu gimi reseutik oge. Sanajan nya ge musuh teh sakitu lobana. Ari Kirawi mana macamna kapipilueun. Keur diuk we bari nyarane dina sanapeun tangkal kai. Tapi sanajan nya ge bari kitu ari panonna mah tetep ngawaskeun ka si Jalak. Jeung anu liana nu rek mimiti tararung jeung Ahmadi pon kitu deui pada baturna. Geus we Ki Gahar, tong bade ngomong jeung jelema kieu mah. Anu urang beresan we. Jeung ulah rek dibere ampun deui ku urang. Sababila mun dibere ampun, moal bina ti kieu engkena teh. Kieu deui. Tiba-tanya dicucuk wae mah. Geus we urang cangkalak ku urang tiluan. Ceuk Ahmadi bari nyampeurkeun ka hareup. Dituturkeun ku si Bodil ti satu kangeunana. Nya Den, urang cangkalak we. Ica mah teh ngan kade sing hati-hati sabab jumlah maranehna leuwih loba tibatan urang. Tema Ki Gahar. Nya Ki Gahar, tenang we jeung kuring mah. Bodil, ari si Laing na siap nyarepana euy. Cek Ahmadi nanya ka si Bodil. Ayolah Den. Kur si Bodil memorik aya basa munur sagala rupa tuh. Ujung hingga sakieu. Jandik ditambahan deui oge. Halanganana. Tema si Bodil. Halanganana deui kumaha manung maksud teh? Narek di sing hareupan kitu ku si Laing atawa kumaha Bodil? Cek Ahmadi. Wah nya lompat we ari loba-loba teuing. Sabab teu kauntut ke moal tuh Den. Tibatan kudu sosoro kojor. Tema si Bodil. Panyandapek teh wani si Laing teh. Ayeuna mah wayahna daek teh daek urang ayeuna ku urang sabab musuh geus aya di hareupeun urang. Cek Ahmadi. Nya ayo siap Raden. Tema si Bodil. Geus kitu sabraut anu tiluan rajang ka si Jalak jeung pada baturna. Atuh puriak si Jalak jeung pada baladna menicung jeleng nyaringkahan panarajang tilu-tiluan. Jeleng Ki Gahar luncat deui ka hareup udag ka si Jalak. Upeurup katuhuna anu buleut. Diarahkeun kana careham kencana si Jalak. Lep. Si Jalak ngalepkeun sirahna ka handap. Plos. Panarajang ti Ki Gahar nyamos ngakan angin. Sabarut si Jalak nengeulkeun peurup katuhuna. Kana hulu angan kencana Ki Gahar. Jauh Ki Gahar ngajaul ka tukang nying hareup nyingkahan peurup lawan. Plos. Peurup katuna si Jalak sarua nyamos ngakan angin. Jeleng si Kadet milumantuan ka si Jalak. Ku ngacecekeun dampal suku katuhuna kana kekemplong katuna Ki Gahar. Bari tak keur nyangigir beh katuhunana si Kadet. Ki Gahar manerikat malikeun awakna ka katuhu. Bari nakis pigelang suku katuna si Kadet. Ku pigelang leungeun katuhuna manehna.
Yo, keduk, kaleong. Awak si kadet ada kaleong tebeh katuhu. Kugi kahar teu diantep. Tuh disusul tepus kunenggeulkeun pereup kencana. Ana walikat katuhuna si kadet. Nu awakna keur ngakaleong ka katuhu. Yo, cebrod. Pereup kencana ki kahar ngancap pisan kana walikat katuhuna si kadet. Adah. Cek si kadet bari jeung rada melenting awakna ka tukang. Si jalak nyok kitu mah nafsu jeleng luncat narajang kaki gahar kadua dampal sukuna mereka hancakan dadana ki gahar manarikat ngalapuhkeun awakna kana taneuh dius kadua dampal sukuna si jalak mending ngalayang dina saluhureun tongongna ki gahar nu keur depa dina taneuh plos panarajang si jalak nyamos deui ngakan angin Telilah celek kadua dampal sukuna si jalak geus nincak deui kana lemah. Tuluy malik ka ki gahar. Nu geus nangtung deui bari nenyo ka manehna. Kurang ajar, lingas oge sia. Cek si jalak. Ayo, kalau kajampean sia. Mana pangarti teh? Anger keneh wae geuningan. Jeung nu teu heula. Cek ki gahar. Mangkelanan sia can panas dewek nogi yuh tema si jalak dalah nepi kamana wae oge da moal aya panasna tuh kajaba lamun tarung ti beurang sia teh karek panas ceuk ki gahar bah ngahina sia awas rasakeun deui yuh tema si jalak bari srog maju deui salengkah ka hareup rengkenek pasang kuda-kuda leungeun kenca dipasang di hareup leungeun katuhuna diteuneun di tukang jurus tanah haon sia teh sakarak nenyo dewek mah euy siga nu keur ngakiringkeun hayam atuh teh jurus teh ceuk ki gahar kurang ajar loba ngahuntu pisan sia hiat cek si jalak bari loncat ka hareup diparengan ku nyabetkeun dampal leungeun kencana kana careham katuhuna ki gahar mah teh cicingeun tuluy ngalepkeun sirahna ka handap yeuh plos dampal leungeun kencana si jalak nyamos ngakan angin tapi orok kaya dampal leungeun katuhuna si jalak anu nyamar kana pucul kencana ki gahar ku ki gahar teu kaburu kasingkahan atuh yeuh cebrod dina pisan kana pucul kencana ki gahar nu harita posisi awakna kerengku ninga kaleong ka katuhu teu lila bru namru dina salureun taneuh tapi korajat ki gahar geus hudang deui tuluy mencrong ka si jalak kurang ajar dicungah sia make jeung kumaha nih nyabok kana pucul kenca dewek segala rupa awas rasakeun sia wawal si dewek ya ceuk ki gahar ayo karek sakitu geus ogohan sia komo di lamun diusap cukang irungna ku ieu yeuh ceuk si jalak bari ngusap kana perah bedogna mantap wakangeuna sare sia tanah ya tema ki gahar bari jeung dengan sakilat awakna ngalayang ka luhur kadua dampal sukuna disepakeun kana pucul kencana jeung katuhuna si jalak atau si jalak teu wudu manehna rada kawalahan narakisan kadua dampal sukuna ki gahar mereka hanca kana kadua ceulina yeuh keduk saratulang anu diaradu mun mata kelinung kadengena ucapkeun ayeuna Ahmadi nu keur dihurup kulobaan maraya teu wuru mah oge ngarasa ripuh hari kudu ngayonan musuh anu loba mah harita Ahmadi katanya keur bepalicetan nyingkahan panarajang teu jadi musuhna katakis nu hiji geus datang deui anu sejenna sangoprot maseuhan sawak awak ari napasna geus rengap ranyug reg Ahmadi ngaraneg heula tapi karek ngaraneg
kanyahoan perup katuhna lawan geus anu nyamer kana puhu ceuli kencana Ahmadi. Yau cebrod salontot. Awak Ahmadi nyolonton ke tebeh katuhu. Barang keur nyolonton dampal suku katuhu lawan nyayang kana tonggongna. Yau cebrod. Kolayong bro. Ahmadi nangkubanina salureun taneuh. Korjat Ahmadi geus hudang deui. Tuluy mesat bedaugna. War bedaug diputerkeun ku rameuleungeun katuhuna. Ari musuh-musuhna barang nanyo Ahmadi geus nyabut pakarangna. Marehna oge sarua nyarabut bedaugna. Tuluy diamang-amang eta bedaug teh. Tak urang sah teh ye jalma teh. Urang recah dagingna ku sadaya. Sikeuna wae ngeunah yeuh. Lamun dagingna urang parabkeun ka maung atawa lamun teu kitu urang bikeun ka buhaya euy. Ceuk si Kasdi aram jadas ya. Ulah nganggap remeh dewek. Ayo keur dewek mah morek mundur sasiku. Jat satu nyangeun beas. Sanajan kudu paeh ngabale bangke jampana pugang. Halangan anas ya. Keur nuarna si Ahmadi mah. Ayo nasah heula nu hayang dijapkeun ku dewek pangheulana ka akhirat sia. Ayo maju hareup ceuk Ahmadi bae jeung rutret ka musuhna geus ningker ka manehna. Cileng salah saurang musuhna rajang ti hareup bari ngayunkeun bedaugna rek dipake nigas adapun kencana Ahmadi. Ahmadi manehna teu balangah bedaug musuh nu keur ngalayang ni papag ku bedaugna. Yau palentrang. Dua pakarang anu diaradu sing palentrang sing puricak ngaluarkeun ngembang seni. Ahmadi sanggeus maen hasil nakis bedaugna jadi lawan. Mana rikat nyambetkeun bedaugna ada beuteungna nu jadi lawan. Gerakan Ahmadi meningkat cida cepetna. Atuh brek beuteung lawan kasabet pisan ke bedaugna Ahmadi. Koak eta jama tinggal goak bari nungkup kana beuteungna. Atuh batur-baturna barang nenyo kitu teh meni nafsu kabeh hampir bareng narajang ka Ahmadi. Gampur ke bedaugna sewang-sewangan. Ahmadi manehna putpet narakisan bedaug menjadi lawan. Sora bedaug nu katarakisan ku bedaugna Ahmadi nu sing palentrang mata linu ngadengena. Caug urang tunah heula Ahmadi baraya. Ayeuna urang nyaritakeun Soman jeung si Cumi. Sanggeus anu doan rengse mantuan meresan parabot tatabuhan deui mana Ki Kuncir. Somat jeung si Cumi tuluy aramitan ka Ki Kuncir sabab rek tuluy marulang cenah kalemurna. Hanya nuhun atuh nya Kujang. Aki geus dibarantuan ku si laeng duaan. Engke mah lamun aya latihan deui di dieu araulin we ka dieu nya. Ceuk Ki Kuncir. Nya ke pasti we ngarulin ka dieu tembak si Cumi. Nya kitu we ka dieu arulin nya lu. Da moal disasaha ku Aki oge. Tepikeun we salam ti Aki. Ulah pokonya keur ka kiardasan. Lamun si Kujang duaan engke bangih mah jeung manehna. Ceuk Ki Kuncir. Muhun Mang Aki. Tangtos ku abdi engke bade baris didugikeun. Tayana mah abdi duaan mah teras ngeureuyeuh we heula teh. Kumar kitu semajeng ka wengi geuningan. Keun sanes waktos manawi parang deui abdi duaan. Tangtos sajaamengan ka dieu Ki. Ceuk Soman. Nya Kujang. Kada we atuh di jalananya. Temal Ki Kuncir. Geus kitu mah nu duaan tuluy leumpang. Mimiti ninggalkeun imah Ki Kuncir. Leumpang murung ngidul rek balik deui ka lemurut Cipedak. Sanggeus sada jauh ti imahna Ki Kuncir. Ngeukeun duaan anyog ka jalan niaga. Anu hiji mah lurus jalanna teh murung ngidul. Nu hijina deui mengkol ka kenca jeung rada mudun. Terus sabana ti kitu nu ka kenca mah harieum katanyana oge. Reg anu duaan ngaranna heula. Pokadenge Somat.
ngarita kasih cuming lain hari tadi bahasa kadi nah bener ini jalan teh mi teu salah mah gitu cek soman wah pakai jeung salah sagala rupa tuh man kapan kadi tadi ke jalan mah tah tadi mah ti dieu urang teh datang na yeuh teh hanap di jalan nu kakenca anu sabab aya nama geus peuting urang nyokot nu ieu we nu lempeng jalanna beh tereh nepina man cek si cuming heunya kumaha dena we kuring mah kumaha dena laing ming arek ka mana wae oge teh mah soman geus kitu mah anu duaan teu lempang deui nyokot jalan anu arahna ka kidul dipirig ku hilirna angin leutik dikendangan ku ngikikna sora jangkrik anu ngeusian kana simpena peuting dina mangsa harita. Bara Sunda nusake heula jagara pandongeng dina jajar cariyos Silman Oray bagian ke-18. Insyaallah bagian ke-18 na menawi pareng kumang sejadi lajengkeun deui dina waktos anu sami. Mangaturkeun nuhun kana sagarupi perhatosanana, mang nyuhunkeun hapunten bila wae seueur kakirangan dina midangkeunna. Mang saja pamit kesedayana. Wilujeng kantun per mio.